Terus aing izin ku jarama ngabuburitnya bae mah. Sinarit. Izin bising dikira urang teh homo ku jama. Aduh, terus yang ngabuburit jeung saha? Jeung Mbe. Lain kitu aing hayang nama ngabuburitkeun si Desi. Atuh samper ka mana? Ajak ulin si Desina, ulah ulin mah jeung Mbe. Bisingnya disangka sound sip rip. Heuh nama disamper cuman aing pusing, Mbe teh isuk can diparab. Tuh jele Mbe yang sampai kurang semok, awak ngelitik bae jiga awak nyaneh ju. Sik kopek teh. Daripada nyaneh, awaknya gede jiwa wadah kopi. Sik head teh sia mah. Cuy, ieu tulungan aing tuh. Nanya Nina. Ieu hulu aing gatel pisan her pangiarankeun. Pantesan kayak ketombean Tom. Tadi tuh mandi terus dikeramas. Enggeus ceu, gan angger bae gatel. Yang geus mending dicukur bae pan sakedeung di ibadah. Biasa nanya dicukur rapi. Dicukur ku saha ceu? Pan ayeuna teh geus mulai dilocek daun. Maksudna di lockdown. Oh, meureun. Aduh. Ieu gatel pisan. Terus tadi tuh rek dicukur mah ku amari ku ajukung Tom. Sugan bisaeun. Terus tadi tuh cobaan daripada diantep bae kalah gatel kan dilele hulunya deh jadi lecet Tom. Ya hulunya deh juga bulat kulanas Tom. Di amit-amit. Geus age ceu pangnyokotkeun gunting jeung sisirna. Oke tungguan. Rip, siapa bener yang kasih Desi? Heeh ju ari nyane sih. Ari aing mah biasa bae Rip. Ngan si Desina nu hayangan ka aing. Atuh nyarena pura-pura cuek lah. Ngarah gampang aing ngadeukeutan si Desina. Jujur bae Rip, aing teh bisa cuek. Walaupun aing teu bogoh ge. Da bagi aing mah awewe teh makhluk spesial. Atuh lah kitu ju. Atuh eta mah sarua jeung nyana mere harapan ka si Desi. Terus aing kudu kumaha Rip? Kudu ageh boga ka bogoh ju. Ngarah si Desi teu berharap deui. Setelah jadian bejeng bae aing. Kesudi teh emang aing be jalu. Aduh, ieu cece aing keur nyokot gunting tak keur nyin candinya lila pisan. Ya Tom. Lila pisan, Cok. Aing kaburu geus teu tahan, hulu garatul kieu. Ya Allah Tom, sakieu geus Jepang nyokotkeun. Kalah teh nyenggrang. Eta bibir tak papacok beo sih, nyanyo pisan. Aduh, Rip, eta mbe hargana sabaraha? Naik dibeli ku nyane ju. Lamun 4.000 mah dibeli. Heuh nyong, tapi langsung kawin ku nyane. Sik, kesudi tuh, wing. Rip, kela Rip. Eta mbe na pipinya neh. Di nyane. Eta Rip. Lain sih ieu mah harang. Oh, sugan, jaka teh mbe. Bisna Rip cuma ngabuburit bae. Heuh senyum teh heula kayak nyamper. Ulah ilau. Soalnya aing kesel jeung pegel kena nungguana. Kayak aing kalah encok. Geus ngoronyoh bae sekali tuh ende teh ngabuburit mah. Oke. Muncur. Aduh, megatan bae. Bari nagerekan di sih buru-buru nemen. arek ka dieu yo. Di, halus neng. Hareuh ngarit teu karari yang ngarit teu ngarit bae kana moal saremo. Jangan bae sugan bae na. Rip, pangyukurkeun aing tuh, hulu aing garatul. Aing ngerek ngangon embe tom isukan bae ho. Aya hulu aing gatulna ayeuna mun erek ngangon isukan. Agerep pangnyukurkeun ayeuna bae, hulu aing gatul pisan yo. Sia memaksa. Nah deh, sia wani ka aing. Tuh tom. Nyang geus age ka daek. Hulu aing kaburu garatul yo. Heus nam. Tapi nyana salam ka aing ka citu nyane. Geus age ulang ngoronyo bae. Geus kala aing nyaut lembe ho. Oh. Ajukung ka mana? Tadi aing ngabuburit. Desi milunya. Kamu Jack milu mah padula minta digandong bae. Moal minta digandong Desi mah, paling minta dihalalkeun. Dihalalkeun. Emang Desina anak haram. Dia ajukung mah. Geus meja. Rip, aga tuh, aing kaburu garatul yo. Pas
Sabar Tom, aing keur nalian lembe. Bisa ngeduk. Nyai dicukur modal kumaha? Nyana bisa nyukurna model kumaha? Angen bisa dua macam Tom. Model naon berep? Angen bisa model gundul-gundul pacul jeung model botak si tuyul. Aduh, itu bisa nu lain rep. Tuh Tom. Oh, kajen yang penting hulu aing tegar atul lho. Oh atuh, bismillahirrahmanirrahim. Musim besaha. Ternyata yang mereka di kalian bukan akakan dinya. Paduna lian mbek kalah ditinggalkeun. Boga rasa prikeun kan jamatna. Jadi ada kamu burik mah ulah kalau ngurusanan embe dan si cemburu ya. Atuh mah Tom, lu ngena cecing. Oh, udah gatel rep. Agak banyak Iya, kurang aing ngaran kacekas. keder nyukurna. Sisingnya anu ulah gerak. Wah tuh. Geus tah kieu. Halo. Tadi ku aing sudah omong udah di deket anjing si Desi, ayeuna jalan anjing si Desi. Cadas ya jukung. Awas ya jukung. Cadas teh. Di dia badas ngabuburitna. Iraha mah ajakan desi jalan-jalan atuh kemana bu kemana. Nyangke diajak ke taman, Taman naon ke taman kanak-kanak. Ajukung mah. Desi mah seneng pisan bisa ngabuburit dua anjing ajukung teh. Serius? Serius desi mah teu ngabobodo, daek ajukung disambar petir ge. Henteu desi mah sisiwo. Mbaing si Kandi teu kadenge suarana. Aduh geuning Tom, kana Tom. Ayo nyukur ge can anggeus rep. Geus kade Tom, aing nyan lembe. Aduh, siapa tuh bertanggung jawab pisan? Ya Allah, ieu nasib aing kumaha, mana hulu gatel pisan. Jo, nyemangen beng to. Ben tadi talian di ditu. Tapi ayeuna kalahan eueuh. Benu tadi meureun nu dilepaskeun talina ku ajukung teh. Oh berarti eta mbenu nyana Rip. Atuh siana kalau melepaskeun bae. Hampura Rip. Hampura-hampura, megeus bantuan yang nyangan. Ih. Anjeuna ambeng kalau dilepaskeun na. Atuh teh nyana yang di kalian zaman akakan di. Geus ka ditu nya ka ditu nya tu. Rip, belah dia suara nama. Ho Jo, tewak. Cek, ieu tulungan aing cek, nasib aing kumaha. Ini na Tom. Aing dicukur ku si Muarif, tapi tacan anggeus. Si Muarif nakalan jangan embe. Kena sanu erek nganggeuskeun nyukurna, mana hulu aing nambah gatel di deuh. Kasabar Tom. Tungguan bae heulang ke Gia Marip ka dieu deui da. Aduh. Rip, yo agem benang geus beunang. Daguan kodong Jo. Age Rip bisa ngaburu lepas deui. Oh, daguan sekodong. Alhamdulillah mbeng timu. Nya bisa anju. Bisa age ulang ngoro nyoba e. Heus nama ge. Aduh, ieu nasib aing kumaha cek. Mana hulu tambah gatel, si Muarif teu kadi-kadi ieu. Mana geus burit deh. Terus menuju balik benem Tom. Balik. Terus ke sanu nyukur aing na cek. Terus kayak ku seming bae Tom. Terus menuju balik. Aduh. Serius. Serius desi mah tengah bobodo, daek ajukung disambar petir ge. Waduh. Keras.
Enggak Etan. ada sih masih sio. Tahu eta kitu.